Pak Haji, mana Pak Haji? Oi, Anjing bapak si Aisyah. si Aisyah yang nunggu listelin. Ayo, Ambil deh yuk. ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan ieu teh panen. Are itu saha ngabreng meni rame itu teh. Saha teh nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Haji, si Karaset ya. Damang Haji. Alhamdulillah. Sanes ieu bade naraon teh? Ya, anu we biasa. Sanes aya peryogi naon ka dieu? Abdi teh ngadangu Pak Haji gaduh murang kali istri gitu. Muhun, leres. Pak Haji mah gaduh murang kali istri. Sanes, ieu namina saha? Abdi Anas Pak Haji. Anas. Nuhun. Sae namina mah Anas. Alhamdulillah. Cobi Anas mah hoyong pang bacakeun surat Anas coba. Oh. Pak Haji hoyong terang. Nya mangga Pak Haji. Coba Biasa. sok hoyong pang bacakeun. Sadaqallahul adim. Alhamdulillah lancar. Nuhun Pak Kiai. Teras anjeun saha? Torik Pak Haji. Sae namina mah Torik, seperti surat At-Torik. Cobi hoyong pang bacakeun surat At-Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Ajik, nya kumaha aing? Hegal Imron mah panjang deh. Aduh, aing ah. Nya kumaha? Sadaqallahul adim. Alhamdulillah lancar. Eta anjeun saha deh? Imron Pak Haji. Yang biasa disebut Kulhu sih. Nah, nami Imron disebut kulhu. Nu bener atuh. Mohon.